Ya Rasulullah salamun alik. Cerita Banten dilanjut ku Maulana Yusuf, dilanjut ku Mas Mempawin, dilanjut ku Raden Haji, dilanjut ku Syekh Muhammad. Nah, Syekh Muhammad kan dibunuh, encan dititipkeun ieu Banten teh masih status kerajaan ayeuna kesultanan, encan dititipkeun Demak mah selesai. Tetapi Banten mah encan masih berbentuk kerajaan. Ulah kaget lamun urang kadinya manggih raja. Sebab encan dititipkeun encan tumpur Banten mah encan. Aya raja secara zahir, aya raja secara batin. Masih kene kuari Banten teh dikuasai ku seorang raja secara batin. Anu nyana ngantorna ka handapeun taneuh. Engke diajak sih ngan malah bajak balik deui. Ajak ayo ka ditu, ayo geus datang ka ditu, aing mah balik nyan antepkeun di dinya. Geus kita ka keluargana we matang puluhan. Ji, atuh kula keur leutik baca kabar si Ade. Mun ka Banten pasti kande hadiah. Nah, berangkat urang awas eta pas di kaca-kaca Serang di dinya eta hadiah deui. Engke geus datang ka Banten, kaca-kaca Banten hadiah deui dinya si Ade. Sebab aya nu ngageugeuh teh dinya 3 urang datang ka Banten teh 3 kali hadiah. Horenganan aya kene. Nah, ieu keur carita Baduy dititipkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin ke di akhir tetap gempur. Sebab di zaman kula moal kabur titipnya ka Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf titip datang ka kuari. Mata kolot baheula urang mun ngomong engke mah urang bakal perang teh lain jeung luar negeri jeung Baduy. Geus dititipkeun. Mak Ilot baheula ngomong bae perang jeung Baduy. Iraha mah engke urang Baduy ambalaya ka negara urang, ka daerah urang. Nyana mah ka dieu teh kadeuleuna dagang, kadeuleuna ka urang teh ndek babantu jeung sepadal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung Baduy. Menang teh eleh mah menang urangan loba jasa nu korban. Sebab ilmu pucuk umunda masih kene. Datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka Baduy. Hayo geura. Paling datang ka Citorek, misalnya Ki Fudoli, ya kuari dakwah ka Baduy ka ditu ka tengah-tengah negara Baduy. Hayo ka ditu, geus Ki Fudoli ka ditu di dieu geura nyieun kuburan. Hewan kumaha gitu dawahan Baduy. Masya Allah. Anu 40 teh masih kene kan ayeuna eksis teh anu 40. Baduy pohara jasa. Eta anu kaluar teu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin. Ku Syekh Maulana Hasanuddin teh henteu digempur sebab keur ngabangun Kesultanan Banten. Ngan di bejaan bae. Jalanna di luhur aya, di handap aya. Di handap geus aya jalan ka Baduy. Jalan nu ka Baduy teh di handap anu. Dan ente teu percaya ente mawa linggis geura-geura. Paculan gue teh ayo. Mau ditanya ke gubernur ada apa ini? Saya mau membuktikan. Buktikan apa? Ini surahan kiai. Lu tak kiai yang gila ini. Ayo tak iya Banten. Cerita Banten mantap. Ketika ya huru hara di Jakarta dipakai kasihan ke Banten. Banten sepakai kasihan. Ilmu kadugalan Banten masih ayo nanti. Ilmu kadugalan Banten. Cenah kamari ka tembak kok paya tama atuh lain urang Banten tama urang saketing. Lain deui. Atuh Banten lu aslina mah pohara. Ya Allah. Aya 2 kerajaan zahirna teu nampak, keluarga kerajaan batinna mah masih ayeuna. Aya 2. Sebab baheula mah saurang ngan kulantaran secara zahirna geus tumbang, encan aya nu layak jadi raja, sanajan aya kamari ge dipermasalahkeun. Tapi secara batin mah terus bae teu pere, teu eureun datang ka ayeuna kerajaan Banten. Mantek eksis. Sieun. Nu nyahueun ka Banten teh Belanda, nu nyahueun ka Banten teh Inggris, nu nyahueun ka Belanda teh Prancis, nu nyahueun ka Banten teh ka Banten Prancis, nu nyahueun ka Banten teh Portugis, nu nyahueun ka Banten teh India, nu nyahueun ka Banten teh Arab. Tuh, termasuk Maroko, campur tangan Banten. Tah, mantak di dia teh aya Syekh Maghribi di Banten teh aya Fatul Fatali jeung Ibnu Battuta anu pernah jadi raja. Iyalah Banten. Tah,
Iya aya Baduy ieu keur caritakeun Baduy urang bae sakieu poharana komo Baduy Arab. Baduy urang bae hese di tanganna. Zaman Pak Harto harita dek dibangun. Dek dibangun kan di zaman Pak Harto teh. Geus hampir jadi tita ku Pak Harto. Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon? Hiji masih bangsa Indonesia, kedua ayana di Banten deket ka Jakarta, nomor katilu kan aya sababarahan eta dirinya kan eta pajakna. Nah, urusanna kan perpajakan nama. Urusanna aset. Siap, datang kan orang Baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun ku dia. Bangun ku dia. Umur dia aya di Cingiraing dia. Aduh, enggak jadi. Sieun Pak Harto. Datang Baduy mah langsung ke Banten tah nu 40 teh ngutus ngan saurang doang. Mana Harto? Geus disebut Pak Harto mana? Ye, Baduy bakos kitu tah. Bangun ku dia. Awas dia kuai. Atuh geus teu jadi zaman Pak Harto. Survei mah terus bae datang ka ayeuna ge terus zaman presiden kuari. Lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu. Atuh geus. Ngahiang Jokowi. Baduy memang wah gitu. Masya Allah karit. Eta Baduy urang we kos kitu atuh komo Baduy itu tangkal makan di ditu Baduy. Tangkal makan di ditu, tangkal nama di Baghdad. Tangkal Baduy teh di Timur Tengah. Ari eta Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngalawan Firaun teh kapan di naon kitu gara didukung ku Baduy ku sihir Baduy eta. Di ditu di Misra. Baduy Mesir leuwih jahat batan Baduy si Torek. Si Torek macam sabaraha? Baduy Mesir mah Masya Allah karim. Ngaku pangeran sagala kapan Firaun? Iblis pernah datang ke Firaun. Rahasia. Iblis, naon ka dieu? Ngobrol. Ayo ngobrol naon? Kieu on kana. Aing di sorga haju Gusti Allah nyiptakeun Adam. Aing tita sujud ka Adam. Aing embung kulantaran mulyaan aing batan Adam. Ku teu daek sujud bae aing ka Adam. Aing diusir di sorga ka dunya ka bumi. Ayo udah naon? Aya maneh mah kapan lain sujud deui men tadi sujudan. Pan maneh mah men tadi sujudan ngaku pangeran. Emang dek naon gitu? Be sadis ya sebenarnya. Aing ge sabar angkat topi ka sia. Aing teh kuat ngalawan sia mah leuwih tibatan iblis sia mah. Dal ngomong sia. Agak sih pokoknya mah aing mah teh kabar kos gitu doang. Oh, barang deuk indi teh kek ulah ini teh jusikeun depan sia teh anak buah aing. Seri iblis. Pugunya ada di pangerankeun ge kunyana. Cak hata iblis teh cak hata iblis sia ge gaku pangeran nang ditai sia kunaon ngaku anak buah ka aing goblok sia. Teh jana ngobrol. Firaun ngobrol di iblis. Emang teu meunang aing ngaku pangeran meunang lah. Atuh sahabat yang ngaku pangeran mah wajar-wajar bae penting nyiptakeun langit jeung bumi eta pangeran. Cak Firaun. Ai atuh pugu rasaan. Cak Firaun pan aing mah teu nyiptakeun langit bumi. Oh masalah. Eta mah hak itu, hak siap bae. Misna ulah pikiran kos kitu penting bae sia mah ngaku pangeran selesai. Ngejatuh ke situ. Geus salaman nya tapi sih ulah jauh-jauh di aing. Oh alah. Tenang bae sih cak iblis irah diperlukeun aing aya sambat ku sia. Di mana diperlukeun sambat. Ya. Tapi sambatna sih ada ulah sangaran. Nah, ulah ngaran Abdul Qahar eta Muhammad. Geus aya teh di zaman Firaun teh ulah ngaran Abdul Jabbar eta ngaran Muhammad. Ulah ngaran Abdul Basit eta ngaran Muhammad keneh. Ulah ngaran tah sebab Kangjeng Nabi kan ngaranna beda-beda. Beda-beda lamun di kalangan mukminin mukminat cara urang ngaranna Ahmad Muhammad. Lamun di leuweung ngaranna Abdul Jabbar. Lamun engke di langit ngaranna Abdul Qahar. Lamun di langit ngaran Abdul Jabbar. Lamun di 7 lapis langit ka ditu ngaranna Abdul Qudus.
Lamun di leuweung ngaranna Abdul Qahar. Eta Kangjeng Nabi mah ngaran teh beda loba. Tah nu matak jawara sok loba ge ngaranna. Siapa ngaran? Nama saya kalau di Tanjung Priok Freddy. Oh iya betul. Kalau di kampung, nah kampung saya kan di Pasar Kemis, nama saya Mukmin. Mantap. Masya Allah. Kalau di sebelah sana, di Keramat Tunggak Jeffrey nama saya. Iya. Kalau di apa namanya di negara saya itu jadi geng, nama saya Alek. Rupanya nama ngarananya. Iya, kalau di tempat riungan nama saya Fendi. Gitu. Lo ngaranna bajingan goblok. Eta Kangjeng Nabi ngaranna, Masya Allah, di laut kan tertera di sejarah. Di laut nyebutna ka Kangjeng Nabi teh eta, di leuweung hewan ka Kangjeng Nabi eta. Lamun di kalangan iblis di Kangjeng Nabi ngaranna eta, lamun di langit ngaranna eta, lamun di muminin muminat ngaranna ieu nu kurang Muhammad Ahmad. Mantak di Quran ge Yasin, Toha, eta kan ngaran Kangjeng Nabi. Untuk di mana? Di ditu tuh, di Lauhil Mahfuz kebelah ditu. Kebelah mana? Belah ditu pokona belah. Di Abdul Qudus ngaranna tah, ieu Kangjeng Nabi. Kemana bae ngaran Kangjeng Nabi eta? Nu mantak ku iblis dibejat asal nyebutna sing hade mun nyambat kula sing hade ulah salah ngaran. Satu kasihan nyebutna Momondon.